Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nempakeun abdi ti sapara kaca ti kawin kelas 10 TKT hiji di kelompok 3 tepangkeun wastapun Muhammad Rizalullah, Wastapun Wilman Hermana, Wastapun Raskara Sabur, Ustapun Alifah Dwi Sapira, Ustapun Kasari, Ustapun Alisari Cahyani, Wastapun Arya Putra, Wastapun Rahman Maulana. Sampurasun dulur-dulur sadayaga. Dina video ieu kelompok urang rek bedarkeun Pancawaluya. Nyaeta 5 hal anu kudu dijaga dina kahirupan sapopoe supados hirup urang harmonis. Hayu urang marios bebarengan. Mas, oi, mau olahraga yuk. Ayo ah, kader, ayo, bang jogging we nya. Yuk. Panasin lah kulit lah. Wah, yuk. Kita tadi contoh tina cager kahiji cager hatina ngajaga kesehatan sama ini sareng rohani kudu olahraga dahar berbiji sareng ngajaga kesehatan jiwa oge. Rahman nuju naon? Di Bartosan. Oh, mangga dong. Enak Rahman kumaha damang? Alhamdulillah, damang. Alhamdulillah. Saterusna bager, nyaeta budi pekerti. Ada di dalam pikiran, ucapan, yang lampah. Saling cerita sembarangan. Kata channel dia itu sampah nak. Tuh, itu sampah. Mohon Pak, betul. Ini Bang. Betul Pak. benar dina logika jeung moral, teguh dina laku yang biasa ngabedakan nu laras sareng anu lepas. Ari ieu teh naon? Terus dilebetna ieu wae. Jadi teh casingna dilebatna teh aya motherboard, dalam motherboard ieu teh aya RAM, sareng port Ethernet supados si PC-na biasa nyambung ka internet. Kita contoh tina pintar artinya bisa mikir pikir manfaatkan ilmu teknologi yang penting pisan dina kreatif yang harapan tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian Dewi, mangga itu segala kelasnya. Gimana saya Pak? Bisa? Ya Bu. Eta tadi contoh tina singar haratina terampil di jago adaptasi. Bisa digawe barang panjur, kreatif, jeung geus tina ngalakukeun sagala hal. Mangga ke urang sadayana ajeun-ajeun Pancawaluya, cager, bager, bener pinter sareng seger, urang laksanakeun dina kahirupan sapopoe. Mugi urang sadaya tiasa janten murid anu manfaat tur ngamalkeun Pancawaluya. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Imut. Rahman kumaha damang? Saterusna bager, nyaeta ada dina budi pekerti. Contohna All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and У меня клюет, а у тебя клюет, а когда клюет, а здесь клюет. Memanfaatkan ilmu teknologi yang penting dina yang harapan. Awas lu, salah mencet bledos. Eta contoh tina pintar artinya bisa memanfaatkan ilmu teknologi.